Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumihi yatafakkarun. Al-ayah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ustad, dewa ustadah, anu dihormat keluarga besar, keluarga Jembar, keluarga calon panganten pameget, keluarga besar Bapak Dedi Junaidi SPD almarhum kali Ibu Ai Wasilah. Anu dihormat keluarga besar, keluarga calon panganten istri, keluarga Bapak Yeye Suta Permana kali Ibu Dede Yuningsih, para sepuh pini sepuh, Bapak Ibu para wargi sadayana anu sami rawuh sadayana, anu kusukirim dihormat insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring wasta pun dewa MC. Alhamdulillah kapetok janten panata calagara, ngawakilan keluarga besar, keluarga calon panganten istri, keluarga Bapak Yeye kali Ibu Dede, langkung tipayun Bapak kali Ibu Ai, keluarga calon panganten pameget, hapunten bilih panampian ti Bapak Yeye kali Ibu Dede, tebih tina titi surti nastiti, anggang tina tata subasita, tetiasa kacalikeun sadayana kalayan tumanina hatur punten. Mugia Bapak Ibu saribit sakeluargi landung kandungan lair aisan tawakuf anu ditedah. Teu aya pamaksadan anu dipamrih nedapang dedel doa ti sadayana. Mudah-mudahan ieu calon panganten pameget baris ngadauk ngajatuh rami ka calon panganten istri sing aya dina kasinugrahan langgeng lumanggeng abadi jantan keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya robbal alamin. Atuh simkuring moal seueur gundem catur anu kieu hatur sumangga urang buka wae runtuyan acara akdu nikah ku ngaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Rabu Ibu, saderek sagoagi anu sami hadir di pantepatan tos janten kailaharan di Tatar Sunda satu acara pokok akdu nikah di kawitan. Tangtosna sok diayakeun heula seren tampi atapi seren sumeren. Sokomo sumpingna Kang Iza ka ieu patepatan dengan ukur kepat endang ngagandang sorangan tapi diwuwuh ku keluarga anu sakieu ngalet ngengkeuing ngabandeuleut nyebat-nyebat nyatang pinang. Sumangga kawawakil anu disepuhkeun ti keluarga calon panganten pameget anu kalintang ku simkuring dipihormatna Bapak Ustad Misbah Nurfalah kanggo ngadagukeun jejer lisan pamaksadan. Sumangga dihaturanan. Alhamdulillahirabbil alamin, ngahaturkeun nuhun anu kalintang ku simkuring dipihormatna Al Mukarram Al Ustad Bapak Ustad Misbah Nurfalah anu parantos ngaduikeun biantara pamaksadan mawakilan keluarga besar keluarga calon panganten pameget. Lain lantung tambuh laku, lain lunta tanpa seja purwa anu dimaksad sejak ngaitkeun janji pasini manjangkeun simpai babarayaan. Sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna sejak masrahkeun ieu calon panganten anu sakieu gagahna cep iza namina kalih cacanakanana. Kumaha waleran ti keluarga calon panganten istri nu alhamdulillah Bapak Yeye kali Ibu Dedeh parantos ngawakilkeun
kasepuhan ti calon panganten istri kanggo digedikeun biantara panampian. Ngalangkungan anu kusebut hormat Bapak Haji Oma Sabadesa kanggo ngaduikeun biantara panampian. Semangga dihaturanan. Alhamdulillah bialamin ngaturkeun nuhun ka pangarsa Bapak Haji Oma Sabadesa anu parantos ngaduikeun biantara panampian ngawakilan ti keluarga besar keluarga calon panganten istri. Naon rupi anu disanggemkeun ku pangarsa alhamdulillah parantos ditampi ku kasepuhan wawakil ti calon panganten istri. Begituna sakumaha kauning sadayana rehna dia dinten ayeuna Kang Iza baris ngadahup ngajatuk rami ka Neng Laila Permatasari dinten Minggu atau dinten Ahad kaping 6 September 2020. Anu sanggemkeun ku pangarsa ti perwakilan panganten pamaget saurna teh henteu jingjing teu bawa tapi katawis ku sadayana sakitu angkaribungna ku babawaan. Urang nincak kacara salajengna maurupi panampian tinampan cacanakan atanapi tawi soca kagegelan anu disagakeun ku keluarga calon panganten pamaget baris dipasrahkeun ku ibu ti Kang Iza, Ibu Ai Wasilah sareng Ibu Dedeh Yuningsih tiasa sakedapan kanggo ngadeg heula sakedap sareng Kang Iza oge sami ngadeg